Tangih deh jangan cerita serem-serem. Jumat wage. Wah, tong ngadengikeun cerita ieu parduan jeung kabogoh. Bisi aya jurig nyeliwuri. Tong poho like jeung subscribe-na. Maraneh nyaho. Mulai cerita-cerita anu anyar. Sok aya mah gara dengikeun. Anu judulna Dicegat Genderuwo. Kejadian ieu teh dialaman ku incun anu ngaranna Aji. Keur naon euy? Cep. Ieu kacerita wing keur naon? Keur dieu we nongkrong di dieu. Tapi aduh sasaha ya teh nya asa jarempling heuy. Manes di mana, Cep? Wingi ngahaja we ji ti imah ka dieu. Asugan loba barudak narongkrong repek areueuh aya maneh ngungkul geuning. Gua kamarana nya barudak biasana we kieu teh geus ngarumpul di dieu. Tapi ayeuna mah asa areueuh kamarana nya euy. Barudak mah meureun Cep geus isa jul-jol ka darieu. Warung celina tutup ji nya. Duh meuli rokok eta 5 amat buka teh. Salatunya ji sakedeung moal ka mana ji? Meuli rokok ji lah. Ngarokok ya. Oh, nya sok Cep. Ngaran kuring Aji. Kuring di dieu rek nyaritakeun hiji pangalaman atawa kajadian anu matak pikasieun keur diri kuring. Kajadian ieu teh nya geus lila oge aya kana sababaraha taun ka tukang. Masing nya ge geus lila tapi teu poho tepikeun ka ayeuna. Lemur kuring anu katelahna Pantutan nu ayana di Jalan Paseh, Kota Tasikmalaya. Harita kuring teh kabeneran keur nongkrong sanggeus salat magrib teh di warung Celina nya teu jauh ti imah kuring, nya bisa disebutkeun belah ditueun saeutik. Tak keur nongkrong kitu teh kabeneran jol si Cepi. Da biasa nama geus magrib teh sok jul-jol barudak, tapi ieu mah can araya ngan nu aya teh karek si Cepi wungkul jeung kuring. Apa je? Apa yang tertanya kon?
daripada ngelamun jika di pom. Tuh kabeneran teu boga duit teh. Cik atulah cep sabatang. Nya sok we ji nyapu tah. Aduh, nuhun pisan cepnya. Lain ji. Hari sagisan ka dieu nya tara-tara. Tuh aya perlu Kita minta anter tuh ka ieu. Teka mana kitu cep? Kan naik lagi Tuh batur doh. Oh mana mah cepnya sok duaan wae jeung si Agis mun kana geula teh. Tapi daya mah lain ulin ji aya perlu orang si Otong nyopot TV ji anter atau ji jah jeung mana anek lah kan we kayak jangan rokok mah aya aja lah nyopot ieu eueuh anu nyekelan TV di tukang si Otong da aya perlu tenaga mun perlu mah pasti ku si Otong nya barang si Otong ka dieu dianterkeun. Hayu siap cep lah. Sama kesal we bari jeung hayang apal we non teh. Di mana negelana? Aja nya. Kalau tuh orang mau motor heula nya. Gedeung dagoan nya. Nya sok cep, dagoan kuing di dieu. Harita kuring teh diajak ku si Cepi ka negla. Ngomong nama rek nyokot TV cenah. Da si Cepi teh meuli TV ti babaturanana anu ngaranna teh si Otong. Ngan si Otongna aya perlu jadi teu bisa nganterkeun ka dieu. Jadi harita nya minta tulung ka kuring pangnyekelankeun TV. Tekung silila kurunyung si Cepi datang bawa motor. Nu saterusna kuring langsung arinit ka negla. Salila di perjalanan kuring uplek we ngobrol jeung Cepi. Teu karasa nya ge rada jauh ari ku ngobrol mah geus tereh tepi deui ka negla teh. Harita geus aya di jalur 2 Jalan Anyar. Tuh aja tapi dia tarehnya ya di Jalan Anyar teh orang ka dieu aja orang motong tak ka Jalan Helar tadinya dihareup aya Helar belok ke kiri orang motong we kadinya aja. Oh negla ieu cep. Mana jeung si Agis sok narongkrong teh di dieu cepnya jeung barudak dieu. Nyadi di dia orang teh sok narongkrong teh ku diharap di ditu ya kadang sok di dia di Jalan Anyar kadang sok di jero di lemur. Tekung silila si Cepi mengkolkeun motorna ka pelebah kenca. Carita nama motong tenak ka dieu jalanna ka Jalan Helar. Pas asup ka jalan eta siak teh bulu kunu kuring mani ting puriding. Nah hamani asa geuman kieu jeung deui ditinggalina teh mani can aya imah hiji acan di pelebah dieu teh. Ngan aya pabrik Helar wungkul bari jeung posisina oge pararoek. Untung we harita teh
keur rada caang bulan sapasi jeung aya lampu bohlam ti pelebah heler ya paling ge 5 watan meureun. Sabot keur ulak eulik ka pelebah heler gebeg teh kuring ngagebeg. Harita ti gigireun belah kenca aya sora anjing ngagogog mani tarik. Anjing teh ji oblok geus si anjing meni rewas oblok. Harita kuring direwaskeun ku sora anjing nu aya di gigireun belah kenca kuring. Nya rewas oge harita teh da soalna ngadadak pisan anjing teh ngagogogna jeung deui tadina teu kaciri. Tapi kaayaan eta teh kuring duaan jadi seserian jeung si Cepi da bakating ku rewas. Sabot kitu teu karasa geus aya di pilemuran deui nu akhirna nepi ka imah si Otong. Si Cepi ge ngomong ka kuring nunjukeun tuh itu imah si Otong teh, terus ditunjukkeun deui tah eta si Otong teh nu keur ngajanteng. Nya kuring ge harita apal yen eta teh imah babaturanana. Nu saterusna si Cepi ngeureunkeun motorna terus nyamperkeun ka si Otong. Ditingali ku kuring, si Otong jeung Cepi teh ngalobrol heula sakedeung nu terus ngenalkeun kuring deui ka si Otong. Teu lila ti dinya si Cepi jeung si Otong teh arasup ka imahna si Otong nu akhirna mawa TV. Ye, payahna ya TV dilakukan kemana aja nya? Non teh, dah teu berat ya ngan TV 14 in. Siap Cep. Harita si Cepi teh nitah kuring ngalahun TV. Emang TV nama da lain TV gede, TV nu 14 in teu berat teuing. Nu akhirna kuring oge pamitan jeung si Cepi teh ka si Otong. Tong, wing balik kelanya. Rek jalan helat deui aneh deket. Soalna rek jalan ka ditu ka Ciberem. Jadi ameh teu jagiluk teuing, lamun jalan dieu mah tanggali jalanna goreng euy. Jadi ka ditu rek ka eta tah jalan siluman kadinya. Harita si Cepi teh balik teh ngajakna teh ka jalan helar deui. Da kuring ge teu loba omong teu loba carita, bisi pajarkeun borangan harita teh. Nya kuring ge kumandu mawa we. Nu akhirna kuring teh jios we init bari pamitan deui. Tong, wing baliknya. Mangga. Oh nyasok Cep, ada di jalanannya. Nu saterusna kuring duaan jeung si Cepi jieu saningalkeun si Otong nganu caritana rek barali ka imah. Sanggeus harada jauh jeung ngalewatan sabaraha hiji pengkolan, imah mulai kaciri carang. Ti kajauhan kuring ningali pengkolan anu belah ditueunana teh nya heler, pabrik heler. Kuring didinya pas ningali ka pelebah dinya kahareup hate geus mulai sesebelakan deui. Joro joy we kuring teh rada muriding deui
bulu punuk teh. Teu karasa geus jog we ka pengkolan belah dieun pabrik heller. Motor ge terus ngageleuyeung. Nah, sabot keur kitu keur ngageleuyeung. Motor teh ngadak-kadak ngarandeg. As pelebah heller pisan siga anu ngerem. Malahan mah kuring ge nepikeun ka anjlok ka hareup awak kuring teh. TV ge hampir bahe murag. Aduh Haji euy, naon motornya? Untung TV euy, teu murag euy. Aing mah aya we ieu, naon Haji euy? Aduh Cep euy, kade cik turun heula tuh Cep. Nya tetep ki turun lagi. Caranya standarkeun lagi. Harita kuring duaan turun heula tina motor. Malahan mah TV oge disimpen heula di handap. Mariksa naon sababna mata motor eureun ngadadak. Aduh Ji euy, paingan ieu ye. Kenur Ji, kenur mi pajelit kieu. Jeung ieu di kacirina tah non aya kawat Ji, mah kawat anu kanal euy. Meulit sarua jeung kenur mani ngepegel kieu euy. Loba kenurna Ji. Wah hese ieu mah euy. Kudu aya peso Ji euy. Jeung kudu aya tang. Hese ku didudut mah kanal kenurna Ji euy. Harita untung teh aya motor anu ngaliwat. Jeung deui kenaleun ka si Cepi. Terus saya nanya ka si Cepi teh kunaon. Tah saterusna si Cepi teh ngilu. Da anu boga motor eta nya teu mau peso, teu mau tang. Nu akhirna si Cepi teh rek ngilu ka imah si Otong atawa kasawe di lemur anu bogaeun tang jeung peso. Ji, payahna we maneh tungguan heula ieu motor Ji nya jeung TV di dieu. Ah da moal aya naon ieu Ji. Da beurang keneh ieu da moal aya naon. Gerak ku sieun ku juri. Sakedeung Ji urang rek nginjem heula peso jeung tang Ji nya. Sugan aya barudak di lemur anu barogaeun. Harita kuring teh nanyakeun we ka si Cepi. Padahal mah hate mah sieun. Da kuring teh rada era bisi pajarkeun disebut borangan. Nya sok we Cep, urang di dagoan di dieu, tapi ulah lila Cepnya. Anu saterusna si Cepi jeung babaturanana jius sarinit kana motor. Nah, pas si Cepi sarada jauh, hawa teh ngadak-ngadak jadi asa geuman. Jeung deui sora angin jadi ngegelebu. Katingali tangkal awi anu katebak ku angin araroyag. Terus kadenge deui sora anjing ngagogog ngan teka ciri anjing nama pelebah mana anu kadenge teh ngan saukur sorana wungkul. Aduh, ya teh meni asa kareueung beki dieu teh rasaan teh.
asa beki geuman ieu teh hawana teh. Eta anjing jadi babaung deui. Kusabab harita geus karasa beda karasana teh. Hawana geus beki kareueung jeung sarieun. Kuring harita mutuskeun rek ini tidinya rek ngadeukeutan ka pelebah di lemburan ameh teu pati kareueung teuing. Harita nu antukna kuring teh ini tidinya barijeng TV oge dibawa kusabab lamun ditinggalkeun sok sieun jelema lamprang kadinya anu saterusna eta TV teh dicopot. Da ari motor mah geus puguh teu bisa maju jaba dikunci leher deui. Karek oge kuring lempang sobar lengkah ka hareup. Kuring ngaraneg heula kusabab kuring nempo aya nu ngajurung gunung di pelebah rungkun pas hareupeun pisan kuring. Dirinya kuring gunah heula TV tahanap da hayang nyidik-nyidik naon anu ngajurung gunung hideung ngabeleg-beleg teh. Beki lila disidik-sidik beki jelas atingalina ku kuring geuning anu ngajurung gunung hideung ngabeleg-beleg teh di pelebah luhurna aya tandukan matana moncorong siga anu hurung terus pelebah bahamna sihuna mani rangeteng. Beki kahanap beki jelas kukuring katingali ramo-ramona mani paranjang kukuna teh jeung sukuna oge kacirina teh mani gede pisan geuning eta teh mangrupakeun makhluk anu disebut genderuwo. Dan taparah deui didinya kuring langsung balik anu saterusna kuring ngabecir lumpat bari ngagorowo genderuwo. Kuring harita anu saterusna lumpat geus teu marire deui kana TV. Rek muru ka pelebah jalan raya harita motor geus kelewatan kuring samemeh tepi ka jalan raya. Kuring harita ningali aya aki-aki keur lempang maju ka pelebah kuring. Bah, tolong bah, tolong bah. Naon cai maneh teh? Naon maneh teh? Bah, aduh bah, tolong bah. Itu bah, itu aya genderuwo bah. Aduh. Naon dieu teh? Geus nempo genderuwo.
Sieun Cang. Eta mah puputan Aki. Tah, eta lain genderwona. Barang ngareyeuk kagigir pelbah kenca anu ditunjukkeun ku si Abah. Geuning eta genderuwo teh geus ngajega gigireun kuring. Harita kuring anu antukna langsung kapaehan. Ji, Jen, udang Ji. Kenaon mana teh bersare di dia Ji. Jen, hei, Ji, udang Ji. Ji, udang Ji. Kadenge harita hawar-hawar aya nu ngagegeuing kuring. Nu antukna kuring teh mulisi kudang. Pas direret geuning si Cepi nu ngagegeuing kuring teh. Jeung deui kuring ge pulang pelong ka saburereun kuring. Nah, aya nu aneh. Geuning kuring teh masih keneh aya dina gigireun tipi. Nu sok padahal tadi teh kuring teh lumpat muru ka jalan raya. Malahan mah geus tereh tepi. Jaba panggih jeung aki-aki. Boa-boa sarua jurig. Like jeung subscribe na. Maraneh kayaknya kok dimana aya carita nu anyar. Oke, panggih deui. Ini kernaon maneh di dieu ini. Aki, nah maneh aya di dia. Ieu mah lain Jumat Kliwon. Jumat wage ieu mah. Aki.